Gitu. Sok inget ka dongeng ahli Allah teh. Hiji wali boga anak dua. Nu hiji geus kawin, nu hiji geus kawin, ngan beda langkah-langkah hirup minantuna. Ai nu hiji gawena nyeunan bata bae perekonomianna. Ai nu hiji tani. Ajuduanna laporkan ka abahna, bah pangdoakeun ka Gusti Allah supaya poe ulah hujan lantaran kula dek meuleum batu. Insyaallah. Nu hiji deui abah coba atuh minta hujan ka Gusti lantaran kuartas meula kacang. Insyaallah. Jadi bapana bingung ieu duanana beda cekeuna pamentana, nu hiji ulah hujan, nu hiji hayang hujan. Sedangkeun deukeut imahna. Mun kitu man jauh nu hiji di dieu kitu nu hiji di ditu kitu di Cilonggandu kitu tah. Kan babari mentana Gusti nu di Cilongok ieu hujanan nu di Cilongok itu ulah. Ieu mah ngareneng imahna ieu nyeun bata, ieu nyeun makal kacang. Aduh. Kumaha cek ieu mentana ka Allah. Deukeut jasa masalahna, ieu deukeut mah kieu tah. Ieu huma meula kacang, ieu bata. Jadi kan ieu hese cek teh. Tah kos kitu, tapi wali mah insyaallah. Insyaallah ke ku abah didoakeun lah. Terus we datang ka Yusuf, datang deui bah si gade kula keur meuleum batu keur mumujeun ngagebrah-gebrah sakeuna ulah waka hujan. Ayeuna saurang deui bah wayahna hujan gegeurakeun bah cekeuna ieu aduh sapoe lamun 3 poe teu hujan atuh ambruk cekeuna. Insyaallah. Tenang we wali atuh kata lagi. Insyaallah tuh tenang bae sih sakira teh kemarin. Henteu bah lamun 3 poe teu hujan atuh ieu mah modal lagi mun nginjem nanti abah. Oh nya sakira teh. Ieu sarua deui bah pan meuleum batu ge tanah abah keneh. Nu pake meuleum tanah abah, modal ti abah, teu mah kumaha abah bae. Aing pencit bae tuh Gusti cek. Mun urang mah tapi wali mah teu kitu. Tetep bae ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi 2 anak. Ngadoa ementa ka kaula. Duanana beda eta percis okos tukang eta teh di kota teh. Tukang non ngaranna kitu tuak teh tuak haseum. Tuak haseum. Tukang tuak jeung tukang asem. Tuak haseum. Si ulah sasada tuh. Unggal tuak jadi haseum. Si atuh pun teu beres eta kos kitu mah. Ieu ge sarua teh kitu ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Lamun ka abdi mah ieu 2 anak menta di hiji tempat nu hiji hayang hujan nu hiji embung sahebat-hebatna manusia tetep bae moal kaharti. Tapi papan Gusti mah maha uningan nyangakeun sadaya-daya ka Gusti. Abdi makhluk Gusti anu dipake ka deudeuh ku Gusti lantaran abdi nanya ka Gusti, kemudian abdi deudeuh ka anak kula di deuleu anakna. Ai anakna mah sapira anak anu masih kene bercokol dina perekonomian nu ieu nyeun bata hayang ulah hujan nu ieu meula kacang hayang hujan. Ulah di deuleu anakna ibadat tun teu ibadahna tapi nu di deuleu abdi na Gusti pan abdi teh ieu teh terus-terusan berang penting ibadah ka Gusti. Tapi abdi teu bisa mecahkeun permasalahanna abdi hayang musyawarah jeung Gusti. Oh wali mah hayang musyawarahna jeung Gusti. Urang mah musyawarah paling jeung lurah, Pak. Camat jeung DPR wali jeung Gusti. Iraha abdi dipanggil ku Gusti tepat waktuna mangga abdi bade musyawarah amo berapa haramat nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kudu dikumahakeun eta anak nu hiji hayang hujan mun kitu mah jauh bae Gustinya. Cak nyana kene beda lembur bae ngeunaheun cek kene ieu mah teh tah diserahkeun ka Gusti abdi ge cenah cek teu bisa mecahkeun tah manu kos kitu mah mangga bae tuh. Poek di luhur hujan, anu boga pelak kacang geus senyum-senyum bae. Jadi jangan hujan ieu.
nu iya merengken nu nyin bata wah cek teh abah pilih kasih ngadoana teu beres kanu itu bae kunaon cek na ieu kos kieu guguraan bae mah bah atuh aing ngadoa deuleu bah ulah kanu itu bae iya itu seuri abdi kumaha sakabahna teh aing ge sebenarnya mah ngadoa teh lain hayang hujan ieu kumaha maslahatna tetep bah ulah kena jadi hujan ulah kena tiup tiup ku abahna tukang bata alhamdulillah Masya Allah bah abah teh hebat keneh bisa niup hujan keneh abdi bunga luar biasa geus katempok abdi kauntungan ieu bata kakara keur ngomong kitu jol anak nu ieu bah eta hujan geus turun kunaon ditiup teu bisa bah tetep bae bah ieu lamun ieu da poe ieu teu hujan atuh bak moal jadi eta kacang wayana bah tambahi deui tah hujan tambahi deui tah hujan coba ka dieu set poek deui bingung deui nu bata teureun teu baralik deui di dinya bae tah anakna mun balik makan deres henteu darinya bae awas bah turunkeun imah hujan ieu cak nu saurang bah kira-kira bah demo eta kan ngaranna nu geus kitu demo pecahkeun permasalahan anak kumaha jak kabeh ge hayang untung ngadoa ka Gusti teman deuk dihujankeun tah deuk henteu tah ieu mah urusanana sapadar hayang untung urusan hujan jeung teu hujan eta mah zahir tapi nu jelas mah supaya untung maka cek Gusti Allah mere ilham ka eta wali bejakeun ka anak-anak maneh geus ku ari mah pasrahkeun kanu bogaana kitu ka Allah urusan hujan sapira hujan urusan panas sapira panas eta mangan sakadar zahir doang mantengkeun geura ka Allah tawakalkeun geura ka Allah ulah tatagenan kana hujan jeung panas lantaran loba nu dihujanan tapi kapan cek Gusti Allah ku aing eta hujan teh dibere berkah loba nu dipanaskeun ku aing panas jadi siksa maka ulah tatagenan ka makhluk aing ka aingna kitu bajakeun langsung nyana bebejak itu pemecahanna langsung ti Allah nak janu dimaksud melak kacang teh lain sakadar jadi doang tapi hayang nama hayang untung nak sanajan nyeun bata ge lain sakadar ngegebur-gebur raju jadi bata tapi nu jelas bakan hayang untung bener bah ku ari mah geura hate pasrahkeun ka Gusti Allah dek dihujanan dek dipanaskeun ge nu penting mah ieu bata laku atuh kitu keneh kacang jadi tur laku hartina baroga kauntungan geus ku ari mah ka Gusti Allah keun atuh langsung di ka Allah keun manteng geus ka nak ku ari kahayang maneh kumaha Allah bae cek yen deuk hujan deuk panas atuh ieu mah janu Allah ieu bagus nak sia tukang bata kumaha ieu kahayang sia apa hujan apa panas ih tah mah aya nu bogana panas aya nu bogana hujan aya nu bogana deuk ulah ge aya nu bogana pantengkeun bae kukulalah ka Gusti Allah deuk hujan deuk panas ge nu penting mah kula mah boga untung sakitu bae mentana kula mah ieu urusanna berkah tah kitu bagus eta kos kitu geus pasrahkeun ka Gusti Allah geus baralik kabeh brog hujan pareum nu dibataskeun pareum nu ieu jadi tong waduh datang anu batas teh kumaha atuh pareun aja perasaan sia kumaha teh kumaha tuh ja pareun ti Allah gurung ku Allah geus gurung ku ka Allah we nurutan abah lah sakeuna teh datang itu nah kumaha beuh bah jaradi bah alhamdulillahirabbil alamin bah isuk panaskeun bah ulah datang deui hujan bah belum datang deui buruk bah besok panas bah, siapa bah minta. Geus pokona mah pasrahkeun ka Allah, baik ulah ge bari pasrah ngan ulah hujan deui. Geus pasrah deui ka Allah bener isuk masyaallah panas luar biasa. Nu hujan nu kamari teh eta anu mareuman batu bata teh ya, eta ku panas-panasna hurung sorangan. Hurung sorangan brrr. Cek tukang bata di. Henteu dihurungkeun ge hurung sorangan.
gebrak tuh pasrah ka Gusti Allah teh kos kitu. Lah, cek bisa urung sorangan mah geus di urusan ku aing geus lah. Gas semantau kumaha Allah bae geus. Wah, tuh gebrak bener. Nya kahujanan, kapanasan, kahujanan apa eta arasak bata ararasa kabeh, kemudian tangkal kacang baragus kabeh. Alhasil ieu duanana boga kauntungan. Ieu dia pasrah ka Allah. Teh nu hese ge pasrahna. Lamun geus bisa pasrah tuh kabeh ge jadi surga kabeh. Jadi makan kurang pasrah. Lamun pasrah kan nikmat. Kurang memboga pamajikan gelis ku gelisna teh dipasrahkeun ka Gusti Allah asa menang sorangan. Boga pamajikan joreng anak-anak ka meungal poe henteu disadarkeun ku kurang ka Gusti Allah. Padahal mah geulis jeung jorekan pamere Allah jeung waris makapan geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz meme urang lahir. Atuh geus bae lah aing geus pasrah ka Allah. Aing boga pamajikan sia cak batur sia teu geulis tapi aing ngajodoh ka sia kajen geus aing mah dek dinikmati bae jeung disyukuri. Cak pamajikan ge geunaheun pan gitu kene pamajikan geulis dah geulis nang Allah aing nang Allah geus kumaha Allah bae geus kabeh sadar ngaranna. Anu kukula dicaritakeun teh dongeng Imam Syafi'i boga murid. Wah, eta mah muridna pinterna ge luar biasa, nya kasepna pinter. Atuh mejeuna Imam Syafi'i boga murid kasep pinter mah. Jeung di beureun di Mesir mah atuh lamun neangan nu jore eueuh ieu meureun. Aya di urang mun neangan nu kasep nu eueuh. Kasep pinter. Barang dikawinkeun ku maknanya hideungnya pendek beke. Tapi nya nama daek wae biasa bae nikah biasa. Begitu dibawa babaturan ka dinya. Nanya babaturan, sia teu salah deuleu. Naon? Eta pamajikan teh babantu sia. Lah omong atuh. Geus ti Allah na lain ti Allah na kitu aja nyaho. Pameh ti Allah, atuh milih mantak naon sih? Ini kitu-kitu teh mah beuh aing mah ka beungeut sia, katanjang sia jeung ka ilmu sia. Kunaon atuh haju kuari ngadekeman kos kitu? Anakan teh moal tah sih. Gara ge babaturan. Babaturan kitu bae salilana. Sagada tugas aya rahasia masalah ti Gusti Allah. Nyaho rahasia mah naho nya. Ngan kitu-kitu teh mah duit. Waktu lah kok kabeungeut si aing geus kasep pinter. Atuh mejeuna lah neuk ngawinkan ku kumaha ge aing siap mangeangankeun. Ih cek eta teh ieu kan menang ti kolot. Kolot kan teu pernah anu ngajerumuskeun. Pasti dibalik ieu ka hareup mungkin 10-20 tahun aya rahasia. Anu ku urang teu katebak sebab kolot aing kan kiai cek nya. Cuman kolot bangsa tukang karungona cek nya teh. Sebenarnya kiai ceknya teh. Ya pasti tahu pada guys dia korohan segala aja tapi percaya ka kolot bae gitu. Ai kitu onam eta tadina mah maksudna ku ini pangeangan teu kudu. Bener bae. Dijalankeun ku nyana imah tangga masyaallah karim. Menang 10 20 tahun anakan kabeh. Lain kabeh loba anak. Biasa we meureun nya teu pernah neuleuh meureun ka beungeut malah atuh dibujeng enggalna bae meureunna. Adakan biasa kumaha rahasiana? Rahasiana setelah 20-30 tahun Masya Allah hese ditebak hiji nyana boga anak jadi kiai kabeh. Nomor kedua nyana ngarang puluhan jilid. Karangan-karangan kitabna puluhan jilid. Iyalah cek nyana horeng boga pamajikan teu bogoh teh aing bisa ngarang. Cacak-cacak aing boga pamajikan bogoh jasa beureun moal bisa ngarang aing ngadekeman pamajikan bae. Kulantaran aing teu bogoh ka pamajikan lah pamajikan kos kitu mending ngarang. Di deketan geus sakitu kos itu ieu. Geus bae nyana-nyana pamajikan, atuh nyana mangarang bae terus. Paling beureun ai hayang ceklak geus. Tah eta rahasiana begitu 20-25 tahun karanganana disebarkeun babaturanana nu tadi teh datang deui
Ieu karangan ente, ieu karangan ente. Masya Allah luar biasa amat ente bisa ngarang kieu. Itu anak saya tuh nu jara di kiai, anak kula. Masya Allah, kau rahasiana naon ieu nu matak bisa anak jadi kiai kabeh anu bisa ngarang sakieu hebatna. Naon rahasiana? Coba. Mun puasa mun tahajud lain. Kunaon? Teu bogoh aing ka pamajikan. Tah, eta nu matak dibalik eta aya rahasiaan. Coba urang bogoh jasa ka pamajikan mah pan ngome susu mah lulu. Teu boro-boro ngarang maca sholawat ge teu kaburu. Ya, guys, bari mah mun kawin ulah pati bogoh teuing lah. Tungtung nama urang bogoh henteu ka pamajikan ngarang henteu pan. Tak ieu keur carita rahasia di balik tersep zohir orang di batin mah geus tertera bakal jadi wali Allah. Bakal jadi ulama anu karanganana dibaraca ku mancanagara. Masya Allah karim. Kitulah Allah neuk ngaluhurkeun jelema, neuk ngaluhurkeun seseorang kudu aya dibere kakurangan pada dirina nu nyana henteu ngarasa kurang bahkan bersyukur ka Gusti Allah. Teu bogoh ge ngana bersyukur wae geus ka Gusti. Urang apan amun boga pamajikan teu bogoh ngomong deui. Ngomong deui ka babaturan aing mah tuh pamajikan pamere abah ieu aing kenangan deui tetep. Emang udah teu terus sapira hibah tah mah. Urang mah cengkelik we ulah aya rahasia. Matak lamun urang teu pati nurut ka kolot osok aya bae mamala. Kumaha meureun eta mah ti dituna sebab kolot teu ngimplang. Kula boga babaturan dikawinkeun ku kolot nanyana teu bogoh tapi boga santri. Boga santri di Garut ya cerita di Garut. Sateragan jeung kula. Bapana maot, kulantaran bapana maot, geus eueuh bapana pamajikanna ditolak jatuh mah pamere abah. Teu bogoh masalahna teu bogoh. Anakan tetep teu bogoh. Geus bae teu batu dipirak ieu ngaranna ge. Nyana kawin deui jeung nu nyana bogoh. Kawin deui jeung nu nyana bogoh pindah berarti nyana imah tanggana. Masya Allah. Akhirna teu magahan ngaji, teu boga santri kuari hirup keneh bahkan cicingna di Bandung. Sebab nu nuturkeun aya rahasia Allah. Di lain sambarangan tinggal dinikmati bae teu bogoh, jatuh bogoh ge anakan bae bagon nya gitu. Sakedeung deui mangani waktu ka hareup khook jasa. Ta eta tah kolot lain sambarangan ngadu-ngadukeun teh. Tapi keur carita aya rahasiahan, mentak urang pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah naon ge coba lamun asal teu nurut bae ka kolot mah kana lagan komo kolot na bangsa ustad sa kiai. Pan pikiran lempeng nya mah kayang abah masih kawin ka dinya bae. Emang kunaon gitu bah? Henteu abah mah piling ka dinya bae. Maksudna sugan abah boga pandangan naon nyana kan ka Golkar jadi sia lumayan kan. Ai kitu nambah. Henteu cek abah teh lain. Dari itu kan magahan ngaji aja sia atuh ka bawah pan kedek dipetakeun di mana ge sia bisa manfaat kan. Bah gitu pati bogoh. Abah ge ka masih kieu pati bogoh. Aju anakan sia pan eta. Adalah nurut insyaallah. Loba. Pokoknya rahasia-rahasia kitu lobana lain lalagan. Aju nu menculak hayang sorangan. Eta kan kurang doa ti kolot lobana kurang manfaat. Urang papasrahan ka Gusti Allah walau ista'anu alaina